wasuh dampal sampean anak wios ku pandangan anu sabelah warurat margi neng nuju aya nu karaos sing damang pinter soalnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiisna ieu cai doa ibu hajah mudah-mudahan sing janten landong kanggo salira Bu tina sagarupi kapeurih ka nyeri ka sedih ka bingung ka susah 30 tahun ibu parantos sakit ku bela akan jadi putra mugia ibu sing panjang yuswa ibu sehat tiasa teras nyarengan putri kakas ieu simbulna hidup ge sing bisa nyeungitan kula warganya hidup sing bisa ngamuliakeun ibu ramah hidup bukakeun panto surga kanggo ibu ramah hidup buka solehan neng sing soleh bager sing nurut kanu jadi salakinya makasih pendeta pasampean ibu hidup kubrakeun mastaka hidup kana pangkonan ibu hidupnya luuh munut doa indung sembahan insun wiwit diri abdi lahir abdi cengkat gelis gambrung ibu hidup pangkonan hapunten neng dedo ngaharewas kacepil ibu dedonya ka ibu dedo dedeh ka ibu tangkep sabelah dari ibu hidup gelis alhamdulillahirabbil alamin taarna neng dicium ku ibu alhamdulillah ngageser ka tuang ramah soleh angkat dampal sampean ramah hidup tanggeuhkeun dina pangkonan hidup sok usapan ku hidup gelis tah dampal sampean ieu anu dug hulu pet nyawa poho dikacape bakat ku hayang boga rezeki leuwih jang hidup usapan ku hidup soleh pinter lajeng diwasuh kanggo urang sadayana nyaksian ieu acara pangemut-ngemut ibu bapa sepuh wargi sadayana luyu sareng pidawuh Allah dina Quran surat Luqman ayat 14 anis kurli wali-wali daya urang kada syukur ka Allah tapi oge kada syukur kanu janten indung jeung bapa margi pengorbanan anjeunna tan wates wangen kanu jadi anak jasa anu moal kabeuli kudu jadi anak jasa sareng pengorbanan indung jeung bapa sanajan urang gaduh harta sanunya keukeuh moal bisa kabales angin ku kasolehan hidup gelis anu tiasa ngamuliakeun ibu ramah hidup dunia rawuh akhirat amin simpen dampal sampean dana firman gubrakeun mastaka hidup kana pangkonan ramah hidup nyanu mundut doa jujunan kalbu umat kudu ati dina ngembah rumah sengkat gelis gabruk galentoran ramah hidup hidup mah bagja hidup mah bagja masih aya keneh ibu ramah hidup neng Deni anu nyarengan hidup anu ngadoakeun ka hidup tangkep sabelah deui ramah hidup gelis tangkep sabelah deui ramah hidup neng Dedo alhamdulillahirabbil alamin hidup balatos nyaluuh kanu jadi bapa taarna neng dicium ku bapa Bapak Haji maka taarna neng dicium taarna alhamdulillah gelis neng Dedo salam ka sepuh-sepuh neng palih dieu eyang neng uwa-uwa neng anu tebihna anu caketna ke Mbah ya mangga neng silakan
kasadayana keluarga. Hatur punten Neng Dedo. Bilih salami ieu Neng gaduh kalepatan ka sepuh-sepuh kureng kak paripolah atanapi ucap lampah anu matak nyentuk kana mana. Hapunten Neng Dedo tiluhur sahibas rambut dihandap sahibas damba. Mangga ibu oge lungsur munut doa ka sepuh-sepuh ibu panitia. Kapali dia Neng Dedo. Kapali dia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Allah Pangeran abdi pamugi tiasa nampi kana amal ibadah abdi anu hina diri abdi. Jamaah mangga ya Nabi mudah-mudahan sing damangnya gelis dina sageur panyawat Neng aya diibakan ku sadana keluarga ku ibu anu pinuh ku barokah. Mugia sing janten landong kanggo salira Neng Evi Saifiah Juwita. Habib salam alaika. Salawatullah alaika, iya acara siraman pengantin nu
mugia ditampi ieu bakti abdi Gusti mung Allah abdi tumut mung ka Allah abdi sujud. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya 1, 2, 3 ayamu kena nasi ya mangga sinjangna masih aya kene siap. Oke, siap. Hiji 2 3 kapal ibunya not. Allahumma sholli ala Muhammad anu atos kapangker ibu bagian anu sanes. Neng ke sebelah kanan, bapak ke sebelah kiri, ibu ke tengah atau neng di tengah coba sayang. Nengnya ya, neng jadi ke lurus ya. Oke, siap. Hiji 2 3 tuh bagian saha ayo. Ngait bagian saha eta nu ngait